Dina awak ibu aya angin napas. Mun enjing jagening geto kades datang ka dieu. Wayahna ibu kudu ngungsi yen isuk aya angin puting beliung. Engke wangsul ti dieu ibu bakal siap-siap pakaian dibebeskeun kana kantong, beas dipangul, doma dijingjing. Nah, sieun aya angin puting beliung poe isukan, maneh bisi maot bapana hayu urang ngungsi. Kamana ngungsina? Kaden kuring ka Cimaung. Salamet ibu, salamet. Tapi jalma aneh, sieun kuno gede tapi teu sieun kuno leutik. Padahal bahaya keneh angin leutik daripada angin gede. Angin gede datang ibu salamet ngungsi, angin leutik datang ibu moal salamet. Teu kudu jauh nyieun contoh. Ieu ge nu datang calik heueuh, tuang atos, ngaleueut atos, hiliwir angin nu leutik. Itu nu tukang nunutan. Coba ku angin gede moal pernah nunutan. Cek kolot urang Sunda jang kabeureuyan mah moal ku cucuk kuda. Kade kabeureuyan mah ku peda.